jajan ah. Minta duit ke abah ah. Alah, nyari awak kieu Gusti. Ang duit ge anger we nyari awak mah boga duit kitu ngaruh. Abah. Narik luas we. Anda jangan abah tuh. Jajan es krim tak duit. Awak geus dibere 30.000 kamari kamanakeun. Ini inget tuh sakit tuh bika mani. Tage duit atuh ari maneh. Abah. Jangan mese eueuh lah geus lah kieu. Tuh ieu kayak babi ya. Cia. Aing mah jadi bayar duit usia abah. Nya, sama teh boga hutang ke pekasanya si Samsul. Pak Samsul. Ah, bejakeun Pak Samsul. Mana ya yang uangnya pasti banyak gitu yang banyak. Bro, saya teh sopan kieu kakak urang sama nih dia nya. Sopan tuh. Kepret. Kepret Kepret. gitu. Enggak ganteng atuh bos tinggalin. Mana ganteng. Abah yang duit ya. Abah mana ya? Abah mana? Saya teh atuh. Abah. Oh, si Abah nu dihandap di mana? Ya. Tah, si Abah ge boga hutang ka urang. Mek, Iya we tuh incuna bawa ganteng kieu. pan mana eta jeung beli amunisi atuh geus beak cenah. Iya. Juga tagi di si Abah 7 juta deui. Nu urang pas Samsul kita omongkeun. Jujur tagila. Bos. Masa ya teh bos? Jul. Hah? Macam tu di bandasan kuliah dek. Jadi menang komisi mua. Komisi. Nya komisi. Oh, rujuk bae lah. Duit pokoknya mah 3 juta pan. 50% yang maneh, 50% yang urang. Nah, Nya tu setuju macam tu nya. Dia ya tu. Dia ya tu. Aya si Abah enak di imah ya. Siapa tuh orang tagih nya? Ayo langsung ya bos. Ya. Ayo naik. Tenang Gusti, boga duit mari ngajak polin budak pahlawan ge. Si Kang Samsul rek naon ka dieu. Iya. Jelema nu boga utang ka urang teh. Sehat-sehat ber utang. Kang abdi tak cankan artos Kang. Tolong siapa mau bukain duitnya ya ATM Tuh. loh. Cucu doraka selain hati beja-beja. Sok. Kang abdi gaduh sabetan sabaraha Kang. Utang maneh teh 3 juta deui. Ini aku ngeuning Kang abdi gaduh artos 2.000 Kang. 2000. Sosok bayar ayeuna bisi di kepret. Yang di botol ku eta maneh kira eta. Kang kalem Kang. Sok. Sabar Kang menit aya karunya anak abdi Kang. Karunya mana mesti bari hate minta jantung. Anak we Kang dina ATM canak sadayana. Wios ini bebek akan nyeneng preman ka dieu. Naon mai? Pepe. Eta ngomong sia. Preman ka kepret sia aing. Ayo Abang, balik. Apa badai ya? Ya cilayu kalau. Urus kemana urus? Urus. Ayo, sok abdi deh. Ayo. Aduh om. Cek abang kena naonan siang minum kieu. Heran aja mah abang. Ya heran mah aja kudu ngapok selain teh. Aduh.
Kita mau ngopi. Ngopi mah. Kopi tuh. Ya duit. Duit gimana mana? Ada kopi. Lumayan. Mantap euy. Sekarang tanah tuh. Iya karena online lah. Ya nama HP. Orang itu mau HP. Wah, dia tuh bisa orang. Nah, dia banget nih rong singki. Ini naon? Naon kalau nongkotnya nih. Aneh kata naon? Wih. Saking nyana apa pamajikan. Kalau balik jawa di bawa foto pamajikan. Iya. Lah kunaon dia mana? Ada kita. Aduh, ada. Lain pan orang mah kieu. Hari loba masalah di kantor. Naon ngaranna teh? Lamun nampa foto pamajikan teh si masalah teh seketika hilang beres. Apa tuh? Berarti mana saking nyana ka pamajikan Sakingnya, beureun. gitu. Bawa ke mana ge ieu saleungit gitu masalah ge. Leungit langsung. Urang mah geda oh, gua juga ada. Jadi nama. Kamu yang itu? Aduh. Jadi kumaha teh nya gitu Ya, gitu. Pokoknya sama orang mau boga masalah cukup nempo foto pamajikan cageus. lain kok bisa gitu eta bisa gitu kumaha carana eta. Jadi ieu nya. Sagede-gedena masalah di kantor. Goblay teh eleh ku masalah jeung pamajikan. Alah, wah, itu.